Sunda. Jadi aya beberapa anggota nyata Edi selaku editor. Jadi aya Oni selaku kameramen. Jadi aya Samsul selaku kameramen. Oke. Jadi habis selaku wawancaranya. Terus dia aya Santi selaku kameramen jadi. Terus dia aya kita selaku notaris. Tugas di bahasa Sunda. Abi pada ngawancara teteh selaku ketua ekskul basket. Jadi abi pada aya beberapa pertaruhan. Kahiji pertarosana naon wae kegiatan anu tos dilaksanakeun dina ekskul basket. Tos dilaksanakeun kahiji latihan paduan lawatan dina turnamen. Pertarosan kedua iraha ekskul basket teh dilaksanakeun pertarosan 4 ini di mana wae ekskul basket dilaksanakeun ekskul basket mah dilaksanakeun di lapangan sampai anu kaopat saha wae anggota nu masing-masing tina ekskul basket. Kami anu moderator mah sok teteh selaku ketua pertarosan anu kalima. Nah, ekskul basket ya gede sama nu kahiji gadu potensi. Jadi potensi eta teh sudah dikembangkeun. Anu pertarosan terakhirnya anu kagenap kumaha sih sejarah singkatna tinu ekskul basket SMA 27 Garut. Kami sejarah basket di SMA 27 Garut teteh kira-kira mana teteh hanya dan ketua. Jadi sekarang sadayana kami ketua anu dipayung panangan kami teteh sakitu nu kapiatur nuhun teh kita ngawal waktu video